Duh, itu kacang teh juga mesti panen ya lah. Ayo nama kanu ya ngaborong heula kacang ya sugan ya. Bukan aya nu bogana. Ih, itu geuningan euy. Wah. Wah, kuy sampeurkeun ieu mah ya. Wah. Ih, kabeneran bah euy. Kareh panen bah keur naon abah? Ndak kurangan, ndak ngepret rilingan lembur biasa ya kebun kacang dah. Oh, bah euy lega oge ya bah. Alhamdulillah. Borong ku saya bah lah, bising ku batur. Nah, Pesan berarti butuh. kalau mau dibeli maksudnya iya ku saya sok kajen teuing lah. Pokoknya siapa tuh? Ya itu naon Beneran. Pak? Iya kan pancong kacang panjang kan iya. Kacang panjang Pak. Iya mah. Geus ku saya diborong kabeh maksudnya kajen teuing. Dari kacang panjang mah rek di tuk karek di mah nyanggar. Ngaran kacang panjang. Sudah mata resep anu kacang panjang teh gitu. Kan beran Jika filosofi hirup. dan beran antosan sing sabar bener Pak karena 2 mingguan di mah panen. Kajen. Tapi saya merhatikan teh ka Bapak asa beki resep kacangan gitu sih Pak. Nya ieu mah kan piduiteun. Oh gitu. Piduiteun pingenaeun pokona mah gitulah nya. Pokona mah sarupaning lah. Emang sih Pak, ai kasebatna namina kacang sadayana cik naosin kacang teh. Maksudna ngeunah lamun di karedok mah diulet kah di bumbuan. Eta ngaranna ngeunah. Nah Kamu itu dia. kacang pondok mah duh ngeunah pisan eta. Menteri mah kan najan di kumaha-kumaha ge anger kacang panjang malek. Anu pondok mah mang alek. Namun mang alek di bedol kumaha lagi. Mau jadi panjang. Emang Anger we awak mah pondok. Tapi Ya. kan ari ieu mah was-was mantap. Naon eta? Iya. Oh, batu ali. Iya. Oh, peureup. Majuda peureup. Itu mah orang pada ngopi di situ. Oke, siap. Ayo. Ayo itu orang Ayo, bukan. siap. Tah, kayak ngobrol di saung. Orang nguguhkeun sabaraha-sabarana lah. Mumpung keur aya duit ya. Sing kapake manten kudu sejen. Di dieu wae ieu bae, ieu saunga bah. Ya mohon eta Pak. Aduh, tinggal euy. Oh. Alhamdulillah geuning lah ngebor ke kebonan teh anu ngaborong oge. Rek dijual sabaraha tuh eta bah? Ya, kami Bapak bade ngaborong sadayana mah berenang. Heeh. 700 lah. 100. Can wae nu penting mah aman nya. Kan ieu posisina encan panen. Cacan. Engke pas dipanen kudu ulah aya anu ngaganggu. Nya Amannya. siap. Moal. Masalah harga mah teu masalah jeung saya mah nu penting murah. Tapi Pak, Ah. anu kacang panjang ngumpulnya Nya kacang panjang emang aya kacang naon deui atuh? aya kacang pondok, kacang kadele, Heeh. kacang tanah. Oh. Loba Pak. Ya gedang ge aya alhamdulillah tuh cengek kuna Itu oge. mah kacang panjang we unggul. Nya atuh Ah, karena anu panjang-panjang saya rada resep lah nya. Ah gitu. Ada. Nya siap. Nah, 700 nya. Siap deal. Heeh. Deal. 2 minggu kemudian Bapak dongkap di Kabdi. Encan nawar ieu. Apa 700? Apa bade ditawar? Nya, Aduh, ditawar di wae kumanya. 710 lah. Nya, Atuh nanaon lah. ongkir hitung ongkir 710 nya. Sanes ka batu. Heeh, meh lempeng majuna nya. Siap. Siap nya. Oke atuh hatur nuhun ya. Yuk. Nya. Ari berarti angkat nya. Siap. Ulah po 710. 710. Oke. Ya mutan ku abdi. Ya. Alah, alhamdulillah. Tinggal Pak Sabaraha? bebeja ka si Nyai ya. Kacang panjang teh tos aya nu ngeborong bari 710. Bade uih heula ieu mah